Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pasal nu kahiji bade mertelakeun rukun Islam. Arkanu Islami ari pirang-pirangna rukun Islam iku khomsatun aya 5. Nyaeta rukun Islam teh anu kahijina kedah maos atawa kedah maca syahadat. Syahadat anu mana syahadat anu dua dupi lapadna syahadat. Lapadna syahadat teh nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hartosna nekadkeun abdi sayaktosna teu aya deui pangeran Allah nu wajib diibadahan kalawan salaleresna ibadah angin Allah Ta'ala sahiji. Sarengna deui nekadkeun abdi sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta utusan Allah. Kadua kedah ngalakonan salat anu 5 waktos dina sadinten sawengi. Jadi salat nu 5 waktos teh subuh, lohor, asar, maghrib, isya jeung anu 5 waktos. Katiluna kedah zakat. Zakat upami gaduh pi zakateunana. Zakat teh zakat aya zakat harta, aya zakat padamelan, aya zakat perhiasan, aya zakat penghasilan seueur eta ge engke aya aturanna masing-masing. Kaopat kedah saum dina sasi Ramadan. Jadi saum dina sasi Ramadan teh anu sasihna eta dina saban-saban taun. Jadi sasi Ramadan teh sataun teh sasasih kedah saum. Eta anu kaopatna. Terakhir anu kalimana nyaeta kedah munggah haji ka Baitullah. Naon munggah haji teh ngalaksanakeun ibadah haji upami kawasa di jalana hartosna gaduh ongkosna, gaduh kanggo pibeukeulun nu di kantuna, gaduh pibeukeulun jang di dituna. Upami tos cekap jang di kantun jeung nu angkatna eta mangga laksanakeun ibadah haji. Diwajibkeun sateh kajami anu kawasa di jalana jeung kanggo bekal nu dikantunkeunana. Tatangina oge kedah tos cekap ulah tatangi nu kalaparan urang inget haji eta teh sae. Tarupina dinten ieu urang patepang insyaallah tepang anu mungaran dina kitab Safinah. Da ieu kitab teh diperjogikeun kanggo murangkali oge kanggo dewasa, oge kanggo aki-aki peryogi. Sabab kedah terang upami nu teu terangeun sabab seueur aki-aki nini-nini atawa remaja putra zaman ayeuna mah teu terangeun kana rukun Islam, rukun iman jeung sajabina. Barakallahu li wa lakum. Mugia ieu dina kitab Safinah Najah aya mangfaatna kanggo urang sadayana khususna kanggo pribados anu bodo umumna kanggo sadayana wargi. Insyaallah patbang di enjing dina waktos anu sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.